Ieu mang ka sawah heula nya. Jalanna mang. Mana ya jalanna? Oh dieu. Dieu mang. Wilujeng wayah ieu mang, kumaha mang darara mang. Tah ayeuna urang nyieun konten heula nya mang. Tapi nyieun kontenna konten anu nyaanannya beneran. Jadi lain konten-kontenan. Jadi nyieun konten itu kudu anu nyaanan mang. Lamun konten bohongan eta ngancaukur ngeneangan popularitas unggul mang. Jadi urang nyieun anu nyaanan we erek aya nu ningali erek eueuh mang. Nu penting mah urang nyieun konten anu nyaan. Eueuh teu kaangkat teleponna. Nah aku nyieun konten anu nyaanan atau anu beneran. Sabab urang di dunia ge ngancaukur konten mang sabenerna mah. Urang hirup di dunia pasti bakal dipertanggungjawabkeun di akhir nanti mang, di akhirat nanti mang. Oke mang.